Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapihatun neraskeun si kemang racun kumaha salajengna. Sumangga wilujeng ngadadangukeun. Mitra dangu gansa mas anu kagelo ku akal terekah nyidasi. Tetela tebeakeun akal. Manehna nyata-nyata ayeuna mah geus katrapan ku akal licik. Ngabohong ayeuna mah geus moal jadi panghalang deui keur manehna. Demi hayang laksana ngahiji jeung nyidasi, demi hayang suguma bebarengan jeung nyidasi, barjing dina kaayaan tenang eueuh anu ganggu. Mangka gansa mas teh nyieun akal jeung ekol nu sakira bisa dipercaya ku pamajikan nu geus kolot nu geus aya di imah. Tetela mahna anu waktu tadi mah mere nasehat, mere papatah kanyidasi, akhirna malah manehanana sorangan anu jadi korban. Hal eta kejadian bakatingku pinter ngarayuna, pinter ngolona, nyidasi ngolok kamanehanana. Nu mata kokoe gansa mas teh nyarita ka Udin, atuh ngajawab kana pananyana Udin dieu. Kieu Din, lamun pamajikan kuring datang peuting ieu ka dieu, mangka maneh teh kudu geuwat ngebejaan ka bapa. Ngarah bapa teh bisa nyumput buni, ngarah kayan teu kapanggih ku pamajikan kuring nya, kitu Din tah. Ci kumaha kaharti? Sumohon kahartos oge Bapak. Mangga abdi sajanumutkeun kana pangaresa Bapak, kana piorangan ti Bapak. Abdi mah dharma utusan, janten kumaha anu bade ngutus bae. Bade kitu bade ki oge moal baha. Mung aduh ieu abdi teh nuju ngeurit eta Pak. Mugi Bapak teh ngamaklum kana kayan abdi kitu. Pokna Udin barjeng sareng ngomongna. Manehna geus kayan masang pitapat keur ngolok ka dirina gansa mas. Keur werit kumaha Din? Kunaon kitu? Coba. Siga anu bingung tapi jeung sarangah serengeh geuning. Isin atuh da kieu gan. Kayan abdi ayeuna teh nuju eta sun. Alah nuju boke. Sareng eta we ieu sumuhun angin geuning mani ngagelebug kieu. Alah sumun abdi teh tiris kan? Maksud nama Udin teh menta rokok meureunnya. Nya ngarah teu tiris di jalan lamun bari udud mah. Mohon tah eta pisan Pak. Ye, ya rokok mah. Sok we tarima jeung bungkusna sakalian Din. Gansa mas ngeluarkeun rokok anu eusina teh tinggal 7 batang deui. Dibikeun harita keneh ka Udin. Aduh, hatur nuhun katampi. Udin atuhun oge maehna nampanan eta rokok pamere ti gansa mas. Tah, ieu bisi perlu keur jajan Din nya. Song gansa mas teh mikeun duit 5.000 ka Udin, setengah anu ditubruk eta duit ku Udin di tampanan. Duh, hatur nuhun ieu katampi pisan. Mugi-mugi we sing tami seueur artos juragan teh sun. Udin sajeroning maehna narima duit teh jeung muji kana sagarupa ngarah anu mere teh ngarasa sugmaeun hatena. Nah, atuh ena mah ye geura ini Din nya. Sing bisa we urang teh nya ngomongna engke ka pamajikan kuring Din. Ulah katara mana ngabohongnya Din. Ieu bener Udin. Sing siga anu nya ngomongna nya lantaran lamun maneh dibarengan jeung heureuy bisi ibu di bumi curigaan. Pokona teu percayaeun kana omongan maneh kitu Din. Nyidasi oge langsung we omat-omatan. Mangga gan, mangga ece tenanglah pokona mah kumaha abdi we. Pokona mah dijamin baris ngahasilkeun, baris nyugemakeun kangge kasadayana. Ayeuna mah manggalah kanggo agan sareng ece mah di dieu wilujeng sosonoan mangga we sing wareg. Ieu kalah nyerita
kadinya geuningan lain nam atuh ieu gerak ini Udin. Aduh kunaon ieu teh atuh ieu? Nyi Dasih langsung nyereng ka Udin. Mangga hehehe alah mangga sun wilujeng di kantun ece mangga wilujeng di kantun agan. Barjeng kituna manehna teh ngadadak ngalaper lantaran bieu teh Nyi Dasih teh amakeun ka manehna. Udin harita kene oge terus we kaluar ti jero gedung imahna Nyi Dasih kebat peuting eta kaluar. Nya arek kalamur kaler deuk ngabejaan ka pamajikan Gansamas anu ditinggalkeun ku Gansamas. Saditinggalkeun anak ku Udin teh kaayaan antara Nyi Dasih jeung Gansamas nyata anu keur bener-bener kaduluku kain seuneu asmara. Bener-bener jadi kain tenang tumanina. Kaayana jongjonaker dina kain soal peuting mangsa harita. Ieu dua insan anu beda muhrim teh keur silih kojayan di segara maksiat. Dina kaayaan keur kasaningan ku iblis mah poho kana sagarupana. Gansamas oge poho ka anak pamajikan anu aya di imah. Manehna jongjon sesonoan jeung eta nyirana geulis nu katelah Nyi Dasih. Mitra dangu barang jeung reangna soragaang jeung eta ngkrikna sora jangkrik di imahna atawa di luaran imah. Nyi Dasih jeung Gansamas teh geus bener-bener kalabuh jerohna keur. Gansamas anu sakuduna mah maehna ngeureunnan kana kalakuan teu bener teh. Ayeuna mah lali di tengah wadi, poho di linggeran teh sanyana. Beki peuting beki tiris, beuki karasa wae kanikmatna keur nuduaan nu kiwari teh ka ayeuna bener-bener geus lumampah pohara jauhna. Atuh Nyi Dasih mah atoh we nu aya lantaran Gansamas teh geus peruh, geus beunang kolok ku manehna. Nyi Dasih anu geus diniatan ti tadina keneh nyata hayang ngolok-ngolok ka batur salamurna. Ayeuna memang geus tinekanan hasil pamaksudan korban munggaran di lemurna nyata Gansamas nu kasebut jelema beunghar nu imahna ditungtung kaler barjeng ka ayeuna geus kolot geus aki-aki. Dina mangsa janari Nyi Dasih jeung Gansamas teh parinah deui diukna pas ka pertengahan imah. Gugegna kursi urutna tadi kaluar kayan ti jero kamar. Gansamas harita teh ngamitian deui muka obrolan sanggeus nyusutan kesang anu masuhan awakna. Nyai, kumaha Bapak? Aya pikir saya naon atuh? Nyi Dasih teh ngomongna barjeng lunga-klingat. Ari Nyai, nah leres bade satia ka Bapa, cobi. Gansamas kawas anu hayang tamah yakin kana eusih hatena Nyi Dasih. Ari Bapak nyanya atuh Pak, duh manya Bapak masih kene cangcaya kana eusih hate abdi Pak. Nya mangga Bapak percanten kana kaya Nyai, malah Bapak teh sangem kangge diajak ngahiji ngerumah tangga. Asal Nyai nawe leres-leres we dina eta bumerana ka Bapak. Malah keur Bapak mah yeuh asal Nyai teh leres-leres tiasa dijantenkeun panutan anu satia. Bapak moal owal pikeun nyangakeun harta banda anu aya di Bapak. Nya disangakeun ka Nyai. Aduh. Nah leres eta teh Bapak? Nya leres atuh. Ku kituna mugi Nyai teh sing percanten ka Bapak. Atuh kumaha kayan ibu di bumi atuh Pak? Ari harta kekayaan kaungan Bapak kange abdi mah nya panginten anjeunna oge engke Pak baris benu ka abdi. Pokna Nyi Dasih barjeng kitu nanti ngalendean heula semun ogoan ka Gansamas. Nyi Dasih ku Gansamas teh diusapan bangun anu deudeuhna keur barjeng pokna mata tenang kana hati. Alah ulah janten emutannya nya keun kumaha apa we. Malah muga sing tenang tumanina. Tah ibuna di bumi mah datala seueur saurna naon. Ayeuna namanya mangga geura saurkeun palae naon saudara Nyai teh sok saurkeun we terus terang ka Bapak
ulah bade asa-asa sareng bapa menyanyi kitu tah. Oh, nyopami kitu mah abdina oge ngaraos percanten kana kain bapa. Abdi teh mualon aya kamelang sareng deui kasalempang kitu Pak. Asal bapak teh laras we bade masihan tur abdi mah moal naon bade maksa kana non rupi barang suhunkeun dan nu dipamrih ku abdi mah karidohan ti bapa sering memang laras pisan ari kahoyong mah abdi oge aya Pak. Sok atuh ye geura saurkeun naon teh tah anu pikapalaeku salira teh nyai. Abdi mah hoyong motor Pak sabios lah teu anu weuteuh oge rupina cekap anu pangaosna 1,5 juta oge atanapi anu 2 juta Pak. Manuku tenangna keur ngomong nanjedasi harita siga nyaritakeun hal anu biasa bae. Tapi tumratna kagansa mas mah teu burung we ngagebeg oge. Lantaran teu disangka-sangka geuning ti tadina oge ye nyedasih teh nyiranda geulis. Ieu teh nya manehna baris menta motor nu hargana jutaan zaman ayeuna mah. Duh, najan nya kerekayaan pantal mehna mah lain barang nu kasebut mewah. Tapi ari nyedasih anu kakara merek kasugemaan teh kakara ayeuna wungkul mah. Nya meni asa kamelinaan teuing nerangkeun pamentana kayan kitu. Siga anu babari siga anu eueuh kayan beban pisan. Nya nyebutkeun menta motor anu hargana teh 1 juta leuwih teh. Ngan dasar manehna anu geus kaen bener-bener katarik ati kagendam rasa. Dasarnya kitu. Dasar manehna anu geus kaen kabungbulengan ku didina nyedasi antukna mah gansa mas teh teu nganggap berat kana eta pamenta. Aduh, soal anu kitu mah ye, soal gampang atuh nyai nya. Heuk engke ku bapa meureun nya barang urang cumponan tah kitu nu kahoyong teh nya maksad bapa urang laksanakeun. Hehehe, alah. Aduh, pira oge motor wah. Najan nu leuwih ti motor oge. Bapa mah sanggup ngayakeunana demi kasugemaan selera nyai. Hatur nuhun sateuacan oge Pak. Teu sangka geuning laras-laras ieu non perhatosan ti Bapak ka abdi teh matak sugema, matak bingah kana mana kasawangna keur kanyah Bapak ku abdi Pak. Anu sakitu geuning totomplokanana. Namun dina dilaksanakeunana teh hoyong anu saenggal-enggalna nya Pak nya. Hoyong tiasa kapibana ku abdi sateuacana urang nikah. Janten hoyong di non digentakeun kitu tah Pak. Nyedasi bangun anu kaen geus teu sabar hayang geura boga motor. Oh, motorna motor bebek anu kaen alus keneh mah meureun manehna teh bakal ngarasa sugema ka ditu ka dieu teh bakal memotoran. Oh, kitu putan teh. Nyamana ku bapa baris dilaksanakeun. Kumaha upami sasih payun tah na moal lami teuing? Aduh, asa lami teuing ari sasasih deui mah atuh Pak. Kumaha atuh upami minggu payun we Pak nya. Ngarah abdi tiasa enggal-enggal tumpak motor. Nanging apan sanes kangge abdi wungkul Pak. Da Bapak oge pangintennya kitu. Engke teh baris memotoran sareng abdi. Muhun berduaan. Tuh pan Pak, panginten suruh batur teh abdi aya kamajuan. Bapak oge katinggal geuning nyaaheun nya ka abdi. Kitu tah Pak. Kahoyong abdi mah hoyong diengakeun. Paling telat minggu payun nya Pak nya. Kadatos aya. Oh. Kitu. Mohonlah mangga ku bapak bakal dilaksanakeun. Naon anu disaurkeun ku nyai. Kahartos pisan ku bapak ge.
jangan kedah minggu payunnya nyai. Mohon Bapak, minggu payun nya Pak. Mangga. Mangga ku bapak sejak bakal dilaksanakan. Nah, nyai mah tenang-tenang we lah. Ulah seremu tanah naonnya. Iya Pak. Saja biti eta, kumaha tuh pami ayeuna ka payun mah. Abdi teh nyebat akang we nya ka Bapak teh. Margi meuniku asaka Bapak atuh da nyebut Bapak mah. Nu mawi ngarah karaosna nikmat sareng deui langkung mesra. Nya mending nyebat akang we Pak. Alah. Oh gitu, mang alah disebat gitu oge. Bingah keur akang mah. Da di imah mah ku indungna barudak disebutna teh nya sok aki, pada geus aki-aki. Ayeuna ku neneng disebut akang. Atuh bagja. Akang teh asa rumaja deui, asa ngora deui. Kitu hatur nuhun Kang. Ari katampi mah dina non rupina kanya sareng tawis kaasih ti abdi ku saira Kakang. Munya kitu atuh panunti abdi mugi anu sanes mah ulah aya anu terangeun kana ayana hubungan di antawis urang teh nya Kang. Margi upami aya nu terangeun teh komo upami ibuna di bumi mah nya kana tangtos bahaya ka urangna engke baris cilaka Kang. Nya tuh. Pan ieu mah ye hubungan Rusia. Hubungan kesulumputan. Mung eta. Nah, ke si Udin teh moal loba omong gitu. Moal bebeja ka sasaha gitu ngeunaan kayan urang teh nyai. Nya moal atuh. Moal loba ucah Aceh manehna mah Kang. Sing percanten ka abdi. Yen si Udin mah bisa nakeranya kalau ieu rahasia. Bisa dipercaya yen manehna mah sok pageu dina nyekel rahasia ti abdi. Aduh, najan nya rahasia abdi di manehna numpuk, tapi abdi yakin yen si Udin teh moal arek loba omong ka sasaha, moal arek muka rusia urang kitu. Tungtungna nyidasih jeung Gansamas paruduaan ruskeun deui sasonoan. Itu ieu siga anu tewaregna, siga anu taya bosna teh saanyana. Utamana mah Gansamas anu ngarasa asa manggih milik gede, asa menang rezeki nomplok. Pangna kitu lantaran menangkeun tur kaayaan atawa nyaningkeun istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina pantar nyidasi. Nya kalayan tetelana karena nyidasi bisa mereka kasugemaan ka Gansamas, kasugemaan anu mandiri, kasugemaan anu tacan pernah kapanggih jeung kalaman samehna. Kulantaran suka bunga ngeunaan sasonoan saputing jeput, atuh puguh we isukna hudangna kaberangan Gansamas teh bareng jeung meletekna eta salangenge kakara Gansamas balik. Ngan kulantaran sieun maehna teh papanggih jeung tatangga bisi aya anu curigaeun pedah maehna teh kaluar ti imahna eta nyidasi isuk-isuk. Atunya ngaha jadina balikna teh manehna motong jalan ka kebon oge kaen ti mapaya jalan gede. Waktosna oge parantose beningan mitra dangu. Rupina mah cageula ieu carios si Kemang Racun dicekapkeun duwi ka dieu. Mang Arman Wijaya ngaturkeun nuhun tina sanes kanten perhatosan. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.